Bana ieu kakarak ge dititah naek doang. Aju ngulipas bae. Orenganan pedangna tawadu. Teu bisa. Tuh ya. Anta iksiru, Masya Allah karim. Paingan dipuat, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta misbahus sudur, anta iksiru agoli. Masya Allah. Horeng iksir. Kiai sahasih nu baroga kayu iksir. Kangjeng Nabi raja iksir. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu khulafaur rasyidin. Eta iksir. Para tabiin eta iksir. Para aulia Allah di urang aya Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Maulana Mansuruddin. Ngan kudu ditendenan Mansur Syekh Mansur memake buyut Mansur. Urang lamun diudag maung sok kemat. Ya buyut Mansur maung sieun. Lamun make buyut. Tapi urang diudag maung, ya Mansur, tetap digegel bae. Ditanya, cek maung, aing ngagegel sia bae cek jana teh. Pan tadi geus Mansur. Mansur mana? Saya mah Mansur S kan. Iya Mansur. Kudu make buyut, aya sejarahna panjang. Mun teu make buyut tetep digegel, tapi mun make buyut moal. Kurang pindahkeun buyutna, coba buyut pendi. Misalnya orang diudag ge ku orai baheulanan lah, orai koros lah, orai ge ulah waka ku maung. Diudag ku orai koros, urang ngemat buyut pendi. Nah, sia. Hayu sia ku aing. Ngagedean oraina ge. Ngagedean oraina ge bareng ngadenge buyut. Wah, ieu mah dulur kula cek cenah. Ieu buyut. Aya mana anta buyut ke dongeng Syekh Mansurna. Engke mun nyaritakeun tentang Banten. Teu meunang sabarangan teu make buyut. Sebab aya sejarahna. Iksir, Masya Allah karim. Horenganan hayang menang kayu iksir teh kudu ngabentuk kayu. Eta mah horenganan kinayah. Iksir teh ya sholawat. Lamun urang maca sholawat sapoe sapeting 4444. Salila 40 poe. Urang jadi iksir. Aang nu wiridanana sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurub wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bir-rawaib wa husnul khawatim wa yastaskil ghamamu. Gentur macana wa yastaskil ghamamu. Selain gentur wa yustasqal ghamamu. Ketika kula kamari ka Maroko, urang Maroko teh wiridana eta horeng wa yustasqal ghamamu. Jeung lain sholawat nariyah di Maroko mah sholawat taziyah. Beda nariyah jeung taziyah. Horeng aya dongengna. Engke teh mamun ka Maroko deui. Mah haji kamari milu ka Maroko? Alhamdulillahirabbil alamin. Garelis teh urang Maroko. Masyaallah. Embung balik nyana di Maroko. Embung balik antara neuleuh nu garelis jasa cakena Kiai kula mah embung balik. Sia embung balik emang kunaon? Aduh, cenah loba nu geulis ge kieu Mang Haji bogoh ka ditu. Bogoh. Ituna bogohan teu. Barang ditanya teh ka urang Marokona. Make bahasa Arab pura ngan disundakeun bae, Neng. Bogohan teh ka jejadis najis. Masa orang Marokonya ho jejadis najis? Orang Maroko. Aya eta di Maroko jejadis najis. Nya jejadis nya najis. Mugolazoh deui. Ya Allah, ya Rabbi. Lah, iksir teh horeng sholawat. Angnu maca sholawat eta jadi iksir. Masya Allah karim putra mama Satibi. Kanyahoan iksirna kumaha? Nyana deka kresek ka imah guru kula. Kemudian naik hartop pada tahun 82. Cak supir ang
tetiasa jalan dia memargi jembatan anak nuju di dandosan tetiasa kedah jalan ka dieu bae cek Aang teh ieu tetiasa mobil teh di ka ditu dialihkeun jembatan anak nuju di dandosan henteu ka dieu wae cek supir kumaha kajadianan ayo terus datanglah ke jembatan. Begitu datang ke jembatan Aang kan kieu we Aang mata teruskeun Aang putus jembatan wios teraskeun wae Aang ieu putus teraskeun teu nurut maneh teraskeun ngajungkel Aang Aang onam ieu abdi ya teruskeun supir bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinereng puji ka Gusti Allah anu maha suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat wabil khusus kakersana ajengan anu ti Cipocok oge ka para qori kiai-kiai anu haladir di dieu bil khusus pisan kiai di seberang nyaeta Kiai Haji Profesor Doktor Haji Supendi. Alhamdulillah anjeunna tiasa hadir sabada acara heula ieu ge dipaksa nuju aya acara di Solear. Kesepuhan urang alhamdulillah Abuya Sulaiman nu alhamdulillah anjeunna ngarupa manusa malam ieu. Urang doakeun para kiai, para qori
kasepuhan mudah-mudahan aya dina tayunan Gusti Allah Subhanahu wa taala pasihan kakiatan dina nanjerkeun agama Allah Subhanahu wa taala dina saah anu sakieu ripta pinu ku fitnah sakali deui mudah-mudahan kiai-kiai dibere kekuatan ku Gusti Allah aparatur pemerintahanana sipilna militerna dina kesempatan ieu hadir di ieu haplah sami-sami urang doakeun mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala terutama pisan kalurah pondok di Kendal nunamina Profesor Haji Suwinta alhamdulillah anjeunna kukula ditunjuk jadi lurah pondok lurah pesantren lain pondok si salah aya kemajuan barang dicekel ku manehanana bangunan sakieu poharana pondok sakitu poharana termasuk nyanana ge ngasepan deh beuki kolot beuki kasep ih wah wah imam musuh merenya atuh kasep tecak pamajikana ejak urang mah sebluk kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang sami-sami kempel di ieu haplah tepatna di payuneun masjid ngaranna nu Haji Nasib candi ngaranna candi ngaranna ya Allah dan oh masjidna ngaranna Al-Istighfar maksudna masjidna mah istighfar terus aya jelema tilok alhamdulillah urang kumpul di dieu lantaran aya nur ilahi cahaya Gusti nu ditransfer ku junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus nyorot sinar Kangjeng teh ka urang lamun cacak-cacak eueuh sinar Kangjeng Nabian moal daek diuk moal daek peting-peting kieu ngahiji ngari ieu jelema ribuan aya sinar Kangjeng Nabian sedengkeun lamun aya sinar ilahi sinar Kangjeng Nabi moal dikanarakakeun moal pasti ka sorga kecuali kula menta ka Gusti nu hiji maksudna heula pending sinar Kangjeng Nabi nyorot ka urang masya Allah ngadengikeun qori kalam ilahi ngadengikeun mauizah hasanah tadi ti Kiai nu Cipocok urayan-urayan hadis urayan kalam Allah ken tambah ku qori nu tadi hampir akur jeung suara Haji Pendi lamun dimusabakohkeun tadi tu bagus Fikri jeung tu bagus Haji Pendi
Haji Pendi tetap nomor 2 mun duaan bae tetap nomor 2 peserta duaan nyanana nomor 2 lamun dimusabaqahkeun jeung Haji Sulaiman ye nu ditukang ye abuya urang tetap Haji Pendi nomor 2 bae di semua bisa nomor 2 bae kula yurina Masya Allah Nur Kangjeng Tia gagah Nur Kangjeng Tia agung kuat hingga orang jam 11 seperempat hampir 20 masih kene tiup simpu lantaran Kangjeng Nabi mah anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa ghalib anta misbahus sudur. Kangjeng Nabi teh disinonimkeun kana kayu iksir anta iksir kayu iksir eta mun urang boga kayu iksir dicekel ku urang kieu hayang ka Mekah peureum datang ke Mekah kayu iksir. Lamun urang dagang ngemrak karung diharap nyekel kayu iksir nu balanja berduyun-duyun kos nu ngabesan walaupun teu marawa duit laku iksir urang lamun hayang ka awewe nu tadi didongengkeun ku kiai nu geulis teh hayang ka awewe itu beak geus teh geulis teh hajuk Haji Pendi mah pan tanpa tukang-tukang tah atuh sanu bogohan jai mah beungeut perang tapi nyekel kayu iksir nya Haji Pendi nyekel kayu iksir awewe nu mana bae nu geulis nu tadi dicaritakeun ujianna ngudang ka Haji Pendi ngudag teh maksudna naon ngudag iksir anta iksir Masya Allah hayang jalan ka handap ieu mah ka handapeun taneuh sapatala cekel kayu iksir langsung urang di mana maksud ketinggen tanah 3 kali tek langsung ke handap iksir pernah aja Pendi nurutannya nah cekel ngaji kayak iksir boleh langsung diketik tek set ke handap kalau henteu ka mana henteu ya nasibna sarua jeung di Palu lah gitu eueuh kuburanana iksir iksir hayang napak sancang di laut iksir hayang hiber ka luhur iksir anta iksir Masya Allah moal dipuat di dinya anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta misbahus anta iksir Masya Allah lamun Jokowi hayang menang hajunya nyekel kayu iksir selesai Prabowo hayang menang nyekel kayu iksir selesai dua nana nyekel ngadu tinju nya iksir anta iksir iya iksir geus urang lamun jaritakeun kayu iksir hese sebab eta mah geus istimewana luar biasa ngan ku ari mah ye nu dicaritakeun teh nu dicaritakeun ieu teh kumaha carana hayang meunang kayu iksir sakitu lamun awewe rangda nyekel kayu iksir geus pokona hayang kanu kumaha cenah ieu mah nini umur 90 tahun pokona mah henteu pandang umur pasti engke lawan lagi Haji Pendi deui iksir iksir anta iksir Masya Allah
aya hiji jelema ngaranna Saifuddin di zaman kewalian ngarobrol murid jeung wali cek wali aya ieu saha tanu diajak ku maneh ieu tatangga kula ustad saha ngaranna waduh hebat ya teh mama ngaranna teh Saifuddin artina pedang agama insyaallah luar biasa ngan cak wali teh ngan ieu mah pedangna masih disarungna keneh can dikaluarkeun pedang kan lamun disarungan keneh teu kanyahoan seukeut jeung heuteuna pedang Haji Pendi mun dikaluarkeun wah saha nu hayang sebab geus tawadhu atuh jangan mah ku pamajikan lagi geus diusir geus teu hayang ai malos diajakan ku kula ka mamana ge ka Bandung ka Banjar ka Jawa tilok ditelepon ku mamajikan tilok sama sekali dilepaskeun sakumaha eneng kula nanyakeun ka pamajikanna Teh Haji kenapa sih kalau Pak Haji Pendi Mbah Haji ajak kemana-mana kok nggak pernah nelpon nanyain ngapain bari henteu senyum teh ngapain emang kenapa sih Teh Haji emang kenapa sih atuh nggak ada manfaatnya buat apa iya pedang lah parah tah galikeun deui pedang cek wali di jero sarangkana keneh ai di jero sarangkana keneh mah teu kanyahoan seukeut jeung henteu na Saifuddin tinggal Saifuddin okos ieu bae ieu kan ngaranna Sulaiman atuh Sulaiman itu mapan sugih saadag-adag tandingna gagah saadag-adag tandingna Sulaiman itu mah datang ka Kangjeng Nabi ge ngadoana masyaallah luar biasa kapan kerajaan anu teu pernah dibikeun jeung moal dibikeun kanu sejen Sulaiman ai Sulaiman ieu aduh ieu mah Sulaiman ieu mah ya Karim geus lah teu kudu dicaritakeun jakabehan ge nyaho pan ai Kangjeng Nabi Sulaiman mah teu nyahoan ka balak genep ai ieu rajana nah cek wali atuh pedang hebat sote komo pedang agama di mana dipakai perang cabut musuh nu mana tebas nu perlu celina nu perlu irungna perlu bunuh kula ngansongkeun kumaha ieu wali lamun Haji Pendi ieu mah geus pencit bae geus manfaatna tah ieu pedang bisa hebat sote ketika main di medan laga ngadu jeung musuh karena bener-bener pedang agama si horeng eta teh teu sambarangan nu jadi pedang agama teh kiai nu jadi pedang agama teh ustad nu jadi pedang agama teh santri nu jadi pedang agama teh lurah nu jadi pedang agama teh pedagang nu jadi pedang agama teh eta pemerintah eta pedang-pedang agama tah kehebatan pedang agama rek santri rek ustad rek kiai rek presiden rek menteri rek sahabat main di medan laga kanyahoan pedangna istimewa bisa numbangkeun musuh-musuh Allah eta Saifuddin hampura besi di dia aya nu ngaran Saifuddin eta ge pedang agama sarua keneh ngan cangkangna pedang mah tinggal diporosotkeun bae coba calanana urang deuleu coba seukeut henteu Saifuddin coba kula minta ka jamaah cung nu ngaran Saifuddin ngacung mana nu ngaran Saifuddin geus lah ulah kudu ngacung ieu mah diwakilan bae ku Haji Pedi ngacung
maksudnya ngacung ge lain leungeun pedang moal bisa geus tawadu tuh geus kanyahoan saha kiai anu keur jadi pedang agama sok masuk maju di medan laga perang tah perangan musuh-musuh Allah lurah sebagai pedang agama naik karing angsongkeun coba pedang agama tumbangkeun musuh-musuh Allah iksirna mana iksir jadi lamun teu baka iksir mah ieu teh pambaliut teu seukeut pedang agama teh anta iksiru masyaallah kiai lolobana ieu kakarak ge dititah naek doang aju ngulipas bae orenganan pedangna tawadu teu bisa tuh ya anta iksiru masyaallah karim paingan dipuat anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta misbahus sudur anta iksiru agoli masyaallah horeng iksir kiai sahasih nu baroga kayu iksir Kangjeng Nabi raja iksir Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu khulafaur rasyidin eta iksir para tabiin eta iksir para aulia Allah di urang aya Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Maulana Yusuf Syekh Maulana Mansuruddin ngan kudu ditendenan Mansur Syekh Mansur memake buyut Mansur urang lamun diudag mau sok kemat ya buyut Mansur mau sieun lamun make buyut tapi orang diudag maung ya Mansur tetap digegel bae ditanya cek maung aing ngagegel sia bae cek nya teh pan tadi geus Mansur mana sia mah Mansur S kan iya Mansur kudu make buyut aya sejarahna panjang mun teu make buyut tetap digegel tapi mun make buyut moal kurang pindahkan buyutna coba buyut pendi ya misalnya orang diudag ge ku orai baheulanan lah orai koros lah orai ge ulah waka ku mau diudag ku orai koros urang ngemat buyut pendi nah sia hayu sia ku aing ngagedean oraina ge ngagedean oraina ge bareng ngadenge buyut wah ieu mah dulur kula cek cenah ieu buyut aya mana anta buyut ke dongeng Syekh Mansurna engke mun nyaritakeun tentang Banten teu meunang sabarangan teu make buyut sebab aya sejarahnya iksir masyaallah karim horenganan hayang menang kayu iksir teh teu kudu ngabentuk kayu eta mah horenganan kinayah iksir teh ya sholawat lamun urang maca sholawat sapoe sapeting 4444 salila 40 poe urang jadi iksir aang nu wiridanana sholawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurub wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bir-rawaib wa husnul khawatim wa yastaskil ghamamu gentur macana wa yastaskil ghamamu selain gentur wa yustasqal ghamamu ketika kula kamari ka Maroko urang Maroko teh wiridana eta horeng wa yustasqal ghamamu jeung lain sholawat nariyah di Maroko mah sholawat taziyah beda nariyah jeung taziyah horeng aya dongengna engke teh mamun ka Maroko deui Mahaji kamari milu ke Maroko ikut. Alhamdulillah ya Rabbil garelis tuh orang Maroko. Masya Allah. Embung baliknya di Maroko. Embung balik antara leuleuh nu garelis jasa cakena kiai kula mah embung balik.
siap embung balik emang kunaon aduh cenah loba nu geulis ge kieu Mang Haji bogoh ka ditu bogoh ituna bogoh henteu barang ditanya teh ka urang Marokona make bahasa Arab pura ngan disundakeun bae neng bogoh henteu ka jejadis najis masa orang Marokonya ho jejadis najis orang Maroko aya eta di Maroko jejadis najis nya jejadis nya najis mugolazoh deui ya Allah ya Rabbi lah iksir teh horeng sholawat angnu maca sholawat eta jadi iksir Masya Allah karim putra mama Satibi kanyahoan iksirna kumaha nyana deka kresek ka imah guru kula kemudian naik hartop pada tahun 82 cak supir tetiasa jalan dia memargi jembatanana nuju di Dandosan tetiasa kedah jalan ka dieu bae cek ih ieu tetiasa mobil teh di kaditu dialihkeun jembatanana nuju di Dandosan henteu ka dieu wae cak supir kumaha kajadianan ayo terus datanglah ke jembatan begitu datang ke jembatan angkan kieu we mata teruskeun putus jembatan wios teraskeun wae ieu putus teraskeun teu nurut maneh teraskeun ngajungkel onam ieu abdi ya teruskeun supir bismillahirrahmanirrahim ya malah geus meureun datang ka dieu umur caknya nanggeus lah maca lillah innalillahi tiheula bae innalillahi wa inna ilaihi raji'un naonan cekang teh ngaos kitu ieu ang pasti urang ngubrus can bogoh pacan bogoh terus gas bukan kenceng gas langsung digas we jana geus nyana ge peureum milu cara aang maksudna peureum teu peureum bae ngubrus ieu langsung set digas dengan set hiber mobil jadi iksir aang Masya Allah kan terus Bang Ang geus kieu bae geus lewat jembatan atos ang ngobrus henteu maneh maca innalillahi balikan deui atuh ya Karim aang datanglah ka Keresek disambut simkuring sadaya-daya nyambut kedatangan aang Nuh Masya Allah Karim supirna teu bisa ditanya supir kunaon itu aduh manggi keanehan naon keanehan aya jelema kolot tawadu Haji Pendi ngaranna aduh Gusti caritakeun sakumaha tadi nun teu ngap-ngapan panjang napas panjang ka bagi ya Allah ya Rabbi Gusti Allah agung ngan kemodelan aang Nuh disambut ku santri sanggeus disambut langsung sasalaman jeung rerencanganana guru simkuring ajengan Abdullah disebut ajengan Uyeh langsung sasalaman ngajak ke kamar dituturkeun ku ajengan imam jadi ngobrolna di kamar teu kadenge ku kabehan orenganan nyaritakeun iksir Masya Allah tah lamun urang kuari bisa ngawirid sholawat sampai sapeting 4444 salila 40 poe Haji Sulaiman jadi iksir nah kadanan urang cara aang kadanan cara para aulia nusanes kadanan cara guru-guru urang atuh urang baca beta sholawat sapoe sapeting 444 siap masih lo keneh wae kumaha ji coba mencitkeun ji 444 atau saminggu 4444 sampai 444 44
geus jang Haji Pendi mah opat bae ngan diragakeun ka sumur. Iksir Siapkeun tasbihna. Maca iksir, maca sholawat. Masya Allah. Jadi iksir orang. Ai kaistimewaan di dunia mah bisa hiber, dampak sancang, sapatala, nyebrang mobil, bisa hiber jeung sajabana lah sapira dunia bakal ditinggalkeun. Engke ketika diasupkeun ka neraka tiis. Moal panas. Jang nu maca sholawat. Kunaon jadi kieu budaknya. Aduh Gusti Allah lu agung. Uyuhan betah Haji Sulaiman boga babaturan kos gitu. Iksir. Kurang sering baca sholawat. Diasupkeun ka neraka misalnya moal panas. Sebab kurang jadi iksir. Ya Karim, eta nu paling penting mah. Nu paling penting mah eta. Ketika diasupkeun ka nerakanya nama seserian. Seserian ditaranya ku kawan teh emang sia teu panas kitu cak cenah. Pan sia bisa teu panas kieu. Wallahu alam ya seuneu teu daekeun nyamber cenah ka aing mah. Keke boga rahasia naon? Sering maca sholawat waktu di duniana. Jadi teu panas. Pan atuh ka neraka. Atuh kudu maka surga sia. Kok bisa ka neraka? Ieu teh ya nek nembongkeun sholawat kaistimewaanna asup ka neraka teu panas. Masya Allah Karim. Guys, engke kula usul engke di akhirat di mahsyar ka malaikat penjaga neraka teh malaikat saha? Malaikat saha? Penjaga neraka. Penjaga neraka malaikat saha? Ayo cepet ke kula bacaan. Penjaga neraka. Ya Allah, penjaga neraka malaikat saha? Nah, geus wau. Berarti nyanang geus calon lah. Calonnya. Geus wau. Kula geus deuk bebeja ka malaikat Malik. Wayahna coba nu ieu cek coba nu ieu tah. Ieu babaturan Haji Sulaiman jeung Haji Sulaiman cek asupkeun ka neraka coba panaseun teu. Memang kunaon di dituna sok kikieuan bae coba teh. Coba aya ka nerakakeun. Malaikat Malik dengan rendah hati nyana ngagusur Mang Haji ka neraka. Terus Masya Allah tutung. Tutung Allah Karim. Iya geheng makan leuwih ti tutung. Geheng. Teu wauheun malaikat Malik ya ieu saha sih aya aslina saha? Ayo wakula menyaritakeun kaistimewaan Kangjeng di sinonengkeun jeung kayu iksir. Nu kayu iksir teh seperti tadi istimewakeun diri urang supaya ulah panas jaga di akhirat. Lobakeun urang maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalaran pun adi aya bade ka Bandung. Kemudian atuh urang di dieu geus cukup kula mangandaman tadina gerek doa hungkul sadajan di doa dibaca doa pamungkas urang ningali bangunan masjid urang maca ya Rabbi bil ala kadar jang ngabantuan meuli semen teu kudu gede saurang 1 juta insyaallah. Nah itu ya siapkan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa
ثقلين والفريقين من غرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نعم سرى طيف من وفرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أمنت يا كور جيراني به سالمي مزجت دما جرى من مقلة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pun anak di Bandung ramakna enjing ngaratus kalersan mangna pupus deui jadi pas nujuhna kayana sakitu urang doakeun anjeunna langsung bade ka Bandung ayeuna, mudah-mudahan aya dina kasalamatan niatan tayungan Gusti, mudah-mudahan di dituna aya dina kajembaran tiasa mulih deui ka dia kalawan salamet bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakali deui mudah-mudahan orang sadayana dihampura sakabeh dosa, dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Mudah-mudahan orang sami-sami sareng Kangjeng Nabi menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sakitu bae hapunten tina samudaya kelepatan sareng kakiranganana. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.